saunira tandana panjang ya sinengi sabda saurnira tandana panjang sinengi sabda bakti tening asih ya tening asih ya kang asih ajak ketarangan yang kang kiri wisma repang-repang cinandak layang ya kang kiri kawis pinguncap perlambangan ya ingkang perlambangan wala salin sumada ya kang tinutur gentrakang cinarita ngaliasaken kawontenan daerah Madukara ieu daerah Madukara teh kalebet ka nagara Maratapura panengah Pandawa Adipati Arjuna kalarasan dina waktos sayeuna kasumpingan Resi Kumbayana saking jajar Sokalima alis malis melas melis leli kedeh pengandikana Arjuna panengah Pandawa kunira kangandika kaulanun Kangjeng Rama unyuk sumanga putra Arjuna ngahaturkeun semahaturan rawuh kunyuk panjenengan kaulanun Kasyep kaulanun kula semah pangabakti hidup ditarima kudua leungeun kenca kacuho ama simpen pulungi ati pun dihing mastaka Arjuna hak ditarima Kasyep ditarima kalih nati eta tina naon rupi ka kalepatan gawe ulah kirang malum pangresa oh atuh sawadina kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan anu jadi anak urang saling malum ya
atuh unyuk sumanga geningan kersa sumping dina waktus ayeuna teu aya iberti tadina unyuk sumanga aya pikeresaeun naon pangresa Kangjeng Rama kieu Kasep pangna ama dongkap ka dieu lain lantung tamuh laku lain lantang tanpa beja muarek di dinding kelir genang jeung siroka leres kaula nun istuning ama teh saperkara mah dek negerakeun rasa ka sono kanu jadi anak ngaran-ngaran bapa kanu jadi anak dageus teu asa ka anak batur istuning asa ka anak pribadi asa meunang ngaberejelkeun sorangan ama teh Kasep komo bari jeung loba ulah kieu dumeh ama aya di nagara Astina ama jiga berat ka Kurawa enta ama teh Kasep istuning ama teh jauh ku jauhna deukeut ku dekeutna kanu jadi anak teh kitu kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu lalakinya ku lalakina kanu awewenya ku awewena kanu pinternya ku pinterna kanu bodohnya ku bodohna kanu benernya ku benerna sanajan kanu salah oge nya aku salahna leres kaula nun kitu tah tina soal kanyaah timbul weh kalau terasa melang heuh ai melangna bapa kanu jadi anak teh lain sieun anak di teunggelan batur lain anak sieun di roga haladeungeun tapi melangna kanu jadi anak teh sok sieun anu jadi anak teh labuh ku laku runtag ku akhlak hirup sakama-kama ngalajur hawa nafsuna bisi engke kabejakeun anak teu bener cenah meureun didikan saha teh goreng patut teuing kalakuanana pendidikan komayana saha nu goreng panama leres kaula nun tapi ku ama sanajan bari jeung jauh istuning kadenge anu jadi anak khususna Arjuna umumna Panawa nu aya di nagara Amarta ieu eueuh kabejakeun goreng jadi ama teh asa disirla Kasep asa disirla kanu jadi anak leres kaula nun Kangjeng Rama ku hal eta Kasep ama dongkap ka dieu teh heuh nya kitu teh rek nguningakeun kajadian di nagara Astina kumaha dina waktos ayeuna kaula nun dina waktu ayeuna teh aya dina penang taingan Gusti anu kagungan jaro di nagara Astina teh eueuh kajadian naon-naon sabalikna kumaha kaayaan di nagara Amarta atuh teu pinu damel dina waktos ayeuna nya sami bae teu aya naon-naon istuning tiis dingin palipurna sepi paling towong rampog nu digawe simpeh hate kaum buruh kan teripuh para tani sugih mukti anu dagang sami sugema dina waktos ayeuna cocok memang eta nu dipenda ku ama jaro leres kaula nun atuh sajabina ti kitu naon ama tah atuh sajabana ti eta ama terek bebeja kanu jadi anak Anger Prabu Siyudana dina waktos ayeuna teh parantos ngalantik deui hiji satria anu mingpin kasatriaan Gajah Hoya ari ngaranna teh nyaeta Kalawisesa saha kaula nu Detia Kalawisesa ayeuna teh parantos diangkat kasatriaan di Gajah Hoya dupi eta jalmina urang mana ai jalmana mah murid ama baheula anu dina waktu ayeuna teh aya di nagara Astina elmuna lain lumayan jaro teu pino kaula nun elmuna istuning saciduh mah teu sakecap nyata jadi ama dongkap ka dieu terek ngabejakeun sasat eta jelema teh ditanya ku ama cekeng Kasep hidup Detia Kalawisesa nah kinten-kintena upami ayeuna salira nampi murid bakal nampi ama teh sasat ngadaptarkeun hidup pikeun guguru ka itu dupi elmuna ari elmuna kieu jaro geura rasakeun leres kaula anu iya anu katangkap ku ama ieu
kumaha Kangjeng Rama ari eta ilmu anu kadenge ku ama ayeuna mah sasat amat rek nyawe kana jadi anak ka Ki Jaro leres ai Arjuna inget naon kaula nun ari ayeuna keur aya di mana ayeuna nya ayeuna teh nuju aya di daerah Madukara heukeun eta mah tapi ayeuna urang hirup teh di mana ya di alam dunia ari asa di mana aduh tah ieu Jaro tangke ari urang dek ka mana jar meneng Gusti petengati nir jar meneng Gusti petengati nira atenera lir kalimpudan mega budara aworlan mega putih walas salin sumada ya Arjuna sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggalih nyaur di salabeting kolbu nyarita di salabeting werdaya boten kawadaling lisan nanging dangu-dangu Arjuna ngandika kawadang lisan mekaten pengandikanipun aduh Kangjeng Rama kumaha Jaro supados jelas sakali dewe kaulanun asa kataji ku ilmu anu model kitu nyata ama datang ka dige kitu bakatingkunya supaya anu jadi anak kitu teh salamet dunya akhirat salamet lahirna salamet batina tama teh nguping eta ilmu anu supi kitu as weh inget ka Ki Jaro jadi kaula teh ta Jaro teh ayeuna keur di dunya leres tat ai asa Jaro ti mana asa Arjuna teh ti mana jeung ke di mana paeh dek saha datang saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon init naon nu rek dibawa kaula nun supados diuningakeun sakedik mah supados rada kahartos ku kaula kieu Jaro yen urang teh cenah asa teh kieu aya kateranganana leres inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asa ti Allah mulang kalah leres kaula nun Kangjeng Rama tayeuna asa ti Allah leres apa kana asa tadi aya Arjuna anu mawi henteu ama tah eta bareng dibejakeun lamun Jaro boga teh kadek guguru ka eta jelema detia kalawisesa nya eta pasti eta asa urang teh bakal dibejakeun sedangkeun mulangna oge deui engke teh ti dunya teh kudu kainya deui nya eta kana istilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun asa ti Allah mulang kalah tah meureun ayeuna teh Jaro teh lain teu inget ngan poho lain teh apa ngan poho sabab kamari lain ayeuna ta eta alam anu kapopohokeun teh aya ilmuna bakal dibejakeun dina waktu ayeuna saha teh anu dilantik ku Anger Prabu Sirana di nagara Astina yaeta detia kalawisesa anu aya di Astina anu me dilantiknya Arjuna barang ngadang kasauran Resi Kombayana bingah Amarwata Suta bingah kagiri-giri
bingah marwata suta bingah kagiri-giri lagi atenira midanget kasauran resik kumbayana kaulan Kang Jeng Rama asa muringkak bulu punuh kalayan bingah kungupingna kasauran salira panjenengan anu mata ya Rob pangna ama datang kalian tita sasarasa teh kumaha kitu baru kana leres kaulanu dibelaan bedug subuh ama teh nyaring hayang geuwat ngabejakeun ka jadi anak meungpeung urang teh hirup teh kudu mangpang meungpeung hirup meungpeung jag-jag belejag aing ke mah geus sakarat teh kasaha nanyakeun urang ku ngarasakeun ka nyeri oge pan moal kuat leres teu pino damel kaulanu jadi kaula teh hoyong pisan apa kana asal kaula tadi asal ti mana engke rek ka mana tah eta ceuk ama oge tah pasti dibejakeun ke di ditu teh kumaha kira-kira na Aryuna katarik kaula teh asa katarik kata jika pati-pati Kang Jeng Rama hoyong apa kana eta katerangan iya ngan ieu teh berat syaratna jaro timalan kaulanun naon syaratna ama syaratna berat ngan ceuk ama mah leuwih hade entong aduh ama upami kaula henteu apal kana asal kaula tadi jeung engke kaula dek ka mana di mana mulang ti alam dunya atuh mubadir kaula hirup tah ieu nu matak teh oge ngan omat ieu syaratna teh beratna ama ai beratna ieu syaratna nyaeta kudu tega ngeuweuhkeun jelema anu pang dipikanyaahna kumaha ama kudu bisa ngeuweuhkeun ti alam dunya ka jelema anu pang dipikanyaahna anu dipika memet anu pika deudeuh saha kira-kirana kaulanun Kang Jeng Rama nya eta dina perasaan Ki Jaro saha kira-kira anu pang dipikanyaahna ku Aryuna di antarana teu aya deui anu pang berat-beratna atana pang nyaah-nyaahna kaula mah lintang ti kanu jadi anak kasaha ka Abimanyu aduh ulah Jaro ulah aja ulah Jaro ulah lebar temenan saha deui generasi muda anu bakal bisa neruskeun urang sadaya lintang tina jadi anak ya jeung tibatan kaula hirup mubadir mah ti bisa mulang ka asal tadi kaula teh jigana langkung sae bade teh gawe sanajan bade jeung kanu jadi anak aduh ari ama makasep dek nitah moal nyarek moal sabodo kumaha nu jadi anak ngan ieu ulah pajarkeun ceuk ama lamun Aryuna dek tega nyaeta ngeuweuhkeun jelema nu pangipikanyaahna eta mah kumaha Ki Jaro we cenah erek ku guru datang ka itu bari jeung syaratna kitu cenah henteu bae entong maksa geuting maneh teu pino damel kaulanun nya bade we kaula teh bade nyobian dek nyobaan mah entong kudu husyuk nya bade we dina waktu ayeuna mah ama erek timalan tah lamun erek geuwat datang ka itu di kasatriaan Gajah Hoya di Nagara Astina dek guguru tapi kudu geus bisa mawa getihna eta jelema anu pikanyaah leres kaulanun sakitu sae rupina mah bade dina waktu ayeuna kaula tak kitu lamun erek mah geuwat datang ka itu ku ama didagoan meureun itu atawa sampeur heula we ka sok kalima leres kaulan ama dek mulang dina waktu ayeuna lain teu sono eta kana jadi anak tidak puguh loba pisan uruskeun di ditu teh
komo di Sokalima ayeuna loba jelema nu datang nu rek tatama nya kitu teh atuh da jaro ka Sokalima teh sirikna ngaburudul jelema teh nu hayang payu wae daganganana aya anu hayang lancar wae ekonomina wae aya anu hayang boga salaki wae aya malahan urang Cicaheum tah muhtar teh kungsi datang ka Mang nya kungsi datang pajarkeun teh hayang boga parawan cenah ku amat teh digugu da amat teh rada hawar-hawar teh ka eta teh nya leres teh pino da mah sakitu we jigana amat rek balik dina waktuina sae atuh nyuk sumangga kaula nun saya nama kuleme ama di dia ari kasono mah moal lesot kadeudeuh moal eueuh ka nyaah moal ilang dina waktu ayeuna ama dek pulang keun ke lain waktu ama rek ngahaja monok di dieu jaro permios atuh teu pino damel sae kaula nun lugain nira terus lu mundur mimiti nirayang rana pek jaro atuh lugain nira terus lu mundur mimiti nirayang rana nira kang samia lumampang dina waktos eta residruna lumunur saking pangkonan panengah Pandawa Adipati Arjuna sajongjongan panengah Pandawa Adipati Arjuna ngahulang ngaraga meneng ngolohok mangkadu istuning katari kata jika pati-pati kapentangku ilmuna ku pangaruhna residruna anu tina waktu eta masih kena ayat di pagelaran aduh dedeuh teuing Abimanyu jigana wae amateh jeung tibatan teu apa kana pangbalikan kaula tadi mubadir jadi manusia hirup di alam dunia kapan manusia teh anu diancikan akal pikiran budi pamih rasa jeung perasaanana tayina sig upama ama teu apa kana pangbalikan tadi pasti ama bakal seluntar selontot hirup bakal kabawa ka tempat siluman lamun kitu carana dedeuh teuing anak ama Abimanyu sugan we atuh ama teh pinangih jeung kabagjaan jeung kasenangan hirup di dunia boh di akhirat di lahir boh di batin jadi ku hal eta ama teh sasat kata jiku pangarti resi kumbayana nyatana guru ama pisan aki hidup Abimanyu ku hal eta lain tega amangan ama teh hayang apa kana asal ama tadi wayahna dina danget ayeuna dek dipentawe nyawa hidup getihna dek dibawa pikeun diuningakeun ka Kangjeng Rama Guru Resi Kumayana nyaeta ka Detya Kalawisesa anu me dilantik di nagara Astina Kakang Semar Astra Jingga Dawala kadi pangneangkeun Abimanyu anu aya di kaputren kabeneran dina waktu ayeuna teh keur nepungan indungna anu aya di kaputren Kakang Semar Badranaya saha nun kaula ayana kunyuk sumangga aya pikir saeun naon nun coba ka dieu mangga Wiswano Marek wong Wiswano ingkang samya prapta kang samya prapta Tepina dama ji simabdi ngahaturkeun semah baktus ku hunyuk panjenenganun
ditarima Kakang Semar cepino damel sanos abdi ge ngahaturkeun semah pangabaktos ditarima Astra Jingga ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos ku kunyuk panjenengan pangaulaan tawala ditarima katinggal nama teh kasepuhan sumping nya aya naon anyang sono we meureun dawala laras ai kitu ala lajrih teuing jisim abdi kenging panyaur ieu teh nun aya pikeun saeun naon di mana wae tita tadi itu kapan sun di patamanan teh seueur teki anu jara radi barala atuh kantenan we ku jisim abdi teh parantos dibersihan nama teh nun ataupun anak runtah-runtahan waya dina kolomeran teh parantos bersih enak mah syukur bagja ku abdi dibersihan sin margi dina kateranganna ge kitu kabersihan teh sabagian tina iman sin geus ngarti-ngarti enak mah Astra Jingga teh kana bag-bagan agama lho aing teh pikiraneun atuh naon ari agama teh agama piraku naon urang bisa nginjem duit jeung neuneun duit heula kudu ti heula atuh koperasi eta mah his nanaon sia teh kunyuk aya pikir saeuna naon ieu Kakang Badranaya sategesna kaula teh kataji upangarti Kangjeng Rama Guru laras moal oge disebat sepuh oge panita atuh nun naon nun anu disaurkeun mah teh usaha sungun ku kasepuhan teh ieu Kakang Semar laras ai kaula teh wayana kasaura Kangjeng Rama Guru ti nagara Astina yen netelakeun hirup di alam dunya laras ai hirup di alam dunya teh urang asa ti mana reka mana mulang urang engke saha nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon nu rek dibawa ku urang ti alam dunya Sumuhun. Bapak mana geus apaleun atuh da. Matak jauh bereketek we geuning. Alus Bapak masyirina teh masyirina teh ngaguik heula. Oh. Guik. Hush. Kunyuk sia. Cicing. Sai. Ari Raka Prabu Sudana teh parantos ngalantik hiji satria. Nyaeta di kasatriaan Gajah Oya anu dilantikna teh lain jelema samanea nyaeta siswana Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana ta ayeuna dilantik oge eta pangartina lain lumayan eta anu bakal bisa ngarusiahkeun asa urang ti mana reka mana engke timalan sae atuh nun ngan aya syaratna naon syaratna teh nun naon syaratna teh bahwa syaratna teh kudu mencit heula Astra Jingga sia ngomong teh palias kitu belegug ha ieu minangka bawa kitu heuh palias belegug cicing sia teh mah teh cicing Astra Jingga dawala naon syaratna teh nun ai syaratna teh kieu bisa ieu ilmu bakal dibejakeun tapi kaula teh kudu ngeuweuhkeun heula jelema anu pangdipikannya ku kaula ngeuweuhkeun kumaha nun ngeuweuhkeun nyaeta sasat kudu dipaehan ku kaula ayana nya da mata Astra Jingga atuh dek pugu dipika geuleuh kudunungan mah dulu
dipika iji gunungan mantri pikanya beneran aing dipika geuluh coba heula dulu saha nun saha sih saha Gusti nyaeta eueuh deui anu dipikanya aku kaula ti lintang ti Abimanyu anak kaula sasat perlu dipaehan ku kaula syarat pikeun syarat mutlak pikeun ngakontal pangartian model kitu aduh ayana paralun malum kasuhun meninggal nu di pabrik kapunten anu diteda ayana panuhun pangaulaan ulah bade kabobodo teh jauh kasamaran tingali nun margi ayeuna teh seueur ilmu anu jiga sedengkeun ai jiga teh lain jauh kanya nu nya mah anu aslina panuhun di darasan dieu ulah bade kapangaruhan ku model kitu asa piraku jauh di tanah ka langit ai ilmu kedah ditumalan ku manusia mah ampun ting komo bari jeung ku tuang putra kaula nun ampun ting punten pangaulaan ayana sanes istilahna jisim abdi mah patahan nok kahayam ni tanggojaya kamari amuing kade pangaulaan kade sing kade Gusti ayeuna mah seueur anu dagang jiga ceuk abdi oge jiga kumaha dawala semun kapan jiga teh lain anu nya mah nu asli jiga mah da teu beda ti kukudaan sun aya kukudaan mah da sanes kudanyaan tadi dieu nu mawi teh oge seueur jelema nu kabobodo teh nyok kasamaran tingali teh seueur jelema nu di araradu teh dilantarankeun anu nya di lain-lain nu lain di nya sun sasat di mana aya entog kongkorongo kakara dianggap aneh di mana datang oorayan di bareuli datang orainyaan pada neungelan tah kitu dina waktosana teh kadewe nanging abdi percanten ka salira pangaulaan moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teh diserangan ku rasa kawaspadaan sareng kapermana tinggalan kitu ya teh nun wani-wani ngahalang-halang karena maksud kaula punten agan sanes ngahalang-halang jisim abdi nanging bilih Semar Badranaya iya nun anjeun mah ulah pipilweun kana urusan kaula wayahna si Abimanyu teang di kaputren anu keur sosonoan jeung indungna anu keur hanjang sono sok buru-buru ka dieu kitu rek dibawa ka alas pinggadingat sala dek ditugal janggahna ayana ulah agan ulah duh nyaan hebat lieu pengaruh komayana lieu asup pisan komayana mana tiba heula ge tukang tenung cik aing oge dewek oge keur nunutan harita di dina kuta dulu harita kungsi di tenung aing gorabag teh aing eueuh kasurupan demi aya aing kasurupan ku kuda lumping eta we pare sakotak ti pika beak dulu dihakan muning aduh ampun aing agan ulah agan Gusti ulah dugi ka kitu Gusti ulah agan ulah cing hawatos ka tuang putra ieu teh rupina politik supados urang ayeuna kedah dordar parasean tawis dulur sareng baraya ulah dugi ka kitu kapan eta teh guru kaula Semar Badranaya ulah pipilweun urang ajar lauk buruk milu mijah uluh agan nya saleuheung keneh lauk buruk milu mijah panginten bisa hirup sadayana jeung tibatan lauk mijah milu buruk mah hancur sadayana panginten urang ajar maneh mah nyaho dinaon kana agama oge ukur monyet ngagugulung kalapa nya saleuheung keneh monyet ngagugulung kalapa jeung tibatan jadi kalapa ngagugulung monyet manun naon ieu teh ngahalangan kana maksud aing
sanesnya halangan nanging ngawartosan bilih kumaha onam margi teu aya deui anu bakal tiasa neraskeun salira pangaulaan teh lintang ti tuang putra ieu teh politik supados urang kieu kaayana Semar Badranaya iya nun lamun kitu carana anjeun geura mulang tieu tempat kaula geus teu hayang nempoh ku sabelah mata los mubadir aing boga pawongan kitu itu agan ulah dugi ka kitu agan punten sakali deui punten sanes sisi abdi kumawantu nun salira teh kapangaruhan ieu teh ulah kitu Badranaya los teang si Abimanyu teu sangem upami kitu mah kajen jisim abdi we anu kedah diange wadas Arjuna nafsu ka gila-gila Panyar kalelo umawar kurang ajar ayana si Semar Badranaya geus pipilueun kana maksud aing kurang ajar. Hayana. Atuh nyingkah atuh kalah cicing atuh jadi kurang ajar sih uluh. Aya adem. Aduh, punuk aing gemek geureun. Kurang ajar geus teu hayang menyok ku sabelah mata los. Hayana. Agan nugi kakieuna agan kabina-bina teuing agan kurang ngajar Semar Badranaya pelas tikar sahyang tumambara Semar Badranaya lajeng dijaweng nyatana dicana kaluar dibuntang banting kurang ngajar ayana stiker sayang tumampara Semar Badranaya barang bari ditublesku pakarangna Arjuna nyatana ku pancarobah leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina panempo panangapanawa kurang ajar si Semar Badranaya leungit tina panempo abong kena turunan siluman tasi kurang ajar Astra jingga dawala kurang ajar eueuh bapakna anakna ku aing euy kadianan silaka bapak dieu eueuh ka mana dieu aduh Gusti na kabina-bina teuing lamun seug deukeut keneh komayana diberi ku aing da sileung wani kadorna wani lah pancona ge wani asa jeung nu kede na we aya nyaho kabina Gusti euy tinggali itu pangaulaan ka dieu budak ceuk aing oge lumpat urang laporan di ka juragan anu gaca buru-buru Astra jingga sareng dawala lumpat nyatana ti daerah Barukara lumpat sakalumpat lambet maksud laporan
Karatin Gatot Kaca aya di Melajang Tengah. Kurang ajar ngadon malah labur. Abimanyu dina waktu ayeuna hayu urang init ka alas pringgan ingat salah. Ama sasatik merebejak kanu jadi anak ama teh katarik kata jika pati-pati ku ilmu Abimanyu. Arjuna dina waktu seta langsung lumebet ka kaputren yaetan anak Raden Abimanyu lajeng dicanah ka alas pringgan dingasala. Abimanyu kaula nun kaula Kangjeng Rama ayo tuturkeun ama urang lumampah ka alas pringgan dingasala. Ama ayah harewoskeun kanu jadi anak. Sae unjuk sumanga bate ngiringan we ka salina Kangjeng Rama. Abimanyu dina waktos eta dicanak ku Arjuna kalas pringgan dingasala. Kuatek Arjuna parantos kaismeun ku kombayana anu dina waktos eta Arjuna nyaeta ditenungku residurna dina waktu sumping kapayun Arjuna. Rukun hirup nu utama welas asih kasasama ade di welas asih da aya jipang paparangan musuh sareng jaka Ratu Galuh pucuk gunung diungan mah bermarabayaksa nu dipibutuh kumum silitu dengan jeung bangsa silitu lu ngajeng
Suta Bingamar Taso uta bingah ke kiri-kiri lagi atenira Gendera sami apa ada wonten satengah marga sopana Bingah marwata suta bingah ka kiri-kiri ingkang sampun wonten ing alas pinggandingan salah wonten ing alas pinggandingan salah ya ing Panengah Pandawa Arjuna disarengan ku Abimanyu anu dina waktus eta aya di satengah king alas pinggandingan salah Ejo lemok tatangkalan di tema ku hiliwirna angin letik Cinggarupa idang daunan katebak ku angin letik itu kayanan marga satwa di sarada manuk gede manuk letik cing raricit kayanana satengah king alas pringgadingat salah Arjuna di payunan Raden Abimanyu gunira kangandika Raden Abimanyu anak ama buah hati kemangsot samustika amat di pawenangan kadi kakarib kasep kaulanun Kangjeng Rama
Tepinodama putra Abimanyu unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem kokunyuk panjenengan ditarima ku Raden. kalayan unyuk sumanga aya pikersaan naon purwa ama kersani malan kasatengaking alas pinggandingat salah ieu kaulanun Ieu sategesna Abimanyu Raden anak ama teh berat nyaritakeunana sedengkeun hidup teh anu pang dipikanya anak ku ama kanyaah moal laas kadeudeuk moal eueuh kasono moal lesot kaasih moal leungit sasat hidup teh diongklet-ongklet ti lelemet ti ais-ais ti leutik di akod-akod ti zaman bolon ceuk paribasana Abimanyu anak ama anu ngani hiji-hijina Abimanyu Abimanyu buah hati kemangso camustika amati pawenangan Raden muga hidup cing ridho nyumponan kana kakayang ama dina waktu ayeuna Abimanyu ieu sabenerna Raden anak ama Abimanyu pangna dicalukan kalas pringgandingan salah Manyu ieu berat denge naon ama teh kalah nangis ama ieu Raden ama teh kasumpingan eyang hidup saha ari eyang hidup teh ti sok kalima oh Kangjeng eyang ti sok kalima nya naon maksudna ama ari maksudna teh baka mere ilmu ka ama atuh ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ilmu kacangan ilmu kapadangan ilmu kasampurnaan leres jadi ama teh asa poekeun sabab tiba heula nepi ka ayeuna ama teh can apa ti mana ama engke ama reka mana asa ti mana takuhal eta ama teh baka nampak ilmu eta baka nganyahokeun kana asa tadi jeung kana mulang engke tapi syaratna Abimanyu syaratna kumaha ama berat syaratna teh naon Manyu anak ama Abimanyu wayahna kasep leres kaulanun